eta mah iya soalnya ngomong mah bebas dah mah. kudu ngomong. Zaman demonstrasi kan orang teh kudu aya keluhan teh kudu ngomong. Jadi urang lamun cicing wae bagus mah. Oh, atuh jadi tepu jadi asa asa kudu nanaon ge asa ngomong ieu. mah kudu soalnya kan demonstrasi di urang mah kabeginya. Iya. Da dia ge ngomong harus sok ngomong itu teh jadi ieu gitu. Tapi kudu contoh ulah ieu Membangun lah, kritik membangun lah gitu. membangun. Disebutna lain urang teh meureun supaya ngabangun supaya manehna teh ulah teh ka semena-mena gitu. Nona orang teh gitunya. Uang hareup teh berkuasa. manehna paham. Berkuasa ya. Bayar man Ulah sok sangeunah nawa. wah gitu eta teh gampangnya. Majalila. Kan orang kesengajanya. Iya. Ya pasti kagele. Iya. Buat apa kena tidak ieu? Bari urang da urang rumah sakit salahnya. Pak minta maaf. Pak Haji itu dari kumaha